lamun misalkan lu kehidupan zaman kuari heuh kunaon coba lira kana loba jelema anu stres jeung edan ngadadak kunaon bisa disebut stres jeung edan ngadadak nah karena tingkat kehaluannya itu yang sangat tinggi. Ari tadi dulu jaka deuleu ari tadi denge pan jaka denge jauh ngulung lewat karena berada aing pan pusing heuh. Loba jelema dina Facebook, dina medsos, loba anu mengaku-ngaku orang kaya bergaya seakan-akan dia orang kaya. Salangit belah pokoknya seolah-olah dia butuh pengakuan bahwa dia itu orang kaya. Padahal pada kenyataannya saroba yang coda jelema teu gablek. Pan. Kada kunaon jelema anu sugih nyan mah pan moal kudu mengaku-ngaku bahwa dirinya itu kaya. Karena kenapa? Tong kosong nyaring bunyinya cepat patah oge. Heuh. Dong anu kuari teh anu keur viral saha eta anu teu keur viral kuari teh anu sombong teh anu meuli handphone 11 Pro cenah teu nyaho em saha buah eta teu wauh ieu heuh. Eta mah meureun sugih nyaan jahan handphone ge mahal lah terus penghasilan ge puluhan juta. Coba lamun misalkan codahnya kabayangkeun boga milik sagede kitu puluhan juta penghasilan. Ku codah mah moal kudu pake ngagaya poal pake ieu itu arek dibelikeun kana sawah jeung maraban keluarga jeung mere tetangga anu keur butuh ka urang heuh. Karena teu pake meuli sawah oge coba dibelikeun coba kana buah heuh kana buah ieu. Ya ieu mah deui codah makan buah oge meuli urut lalai coba. Padahal cikolot zaman baheula teh mah pamali cenah ulah ngakadan buah urut lalai cenah mentak borok susu. Hajeun teuing aing sabado amat jeung jauh susuan ieu. Coba lamun misalkan coba boga duit puluhan juta kitu dibelikeun kana buah apa nikmat eta kabagi ka kabeh heuh hanyohona keluarga tetangga unggal-unggal poe di paraban buah be moncrot unggal-unggal poe modal unggal-unggal poe panas sareng ngajongkeun ku seubeuh mah daripada ngajongkeun ku hayang pan.